warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lis-shalat. Pengatur waktu, penata acara, bersyukur dihormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar DKM Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar masyarakat Ciekek Masjid, keluarga besar Kelurahan Karaton. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya perjuangan, aya pengorbanan para panitia, para jamaah masjid anu tos rela ngorbankeun sebagian tina hartana, tanagana, pikiranana, sehingga Allah nurunkan izin. Terus mudah-mudahan bari dibarengan ku ridho jeung rahmatna ya acara terlaksana sehingga cocok jeung namina ieu teh kegiatan pangajian, pangaosan. Ai pangajian teh tina kalimat pangajen. Ari pangajen teh harga. Bisa disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos, sami hartina harga. Berarti kegiatan model kieu hiji kegiatan anu ngabogaan harga, anu ngabogaan pangaos di hadapan Allah. Syariat ngorbankeun duit para panitia eta ge harga. Son dihargaan, kameramen dihargaan, mubalik enda mah harga dunia, tapi pengajian ieu harga akhirat. Allah nu ngahargaan mana harga nasib panjang Nabi sehingga jalma nu ngarekahkeun suku ka majelis ilmu eta sarwajeng mapai jalan ka surga. Harga mahal eta. Makanya tantangan ge berat, dah hargana mahal. Surga. Leres? Naon tantangan anak nafsu. Aya aturan geus niatnya asar maghrib arek nilurutinan pan maghrib ujug-ujug aya sema.
oh iya weh halang geus ngalengkah magrib di imah rek milu minggonan ka Masjid Al Hidayah kan ngadadak hayang modal mules teh eta tantanganana pantas cek ulama ahli sufi ulama ahli Allah dina jiwa jelema salila hirupna aya dua presiden anu perang dua pemimpin hiji aya disebut Raisuddin nu kadua aya disebut Raisun Nafsi. Raisuddin pemimpin agama nu dikendalikan ku iman jeung cinta, sementara Raisun Nafsi pemimpin nafsu kadang-kadang setan nu ngendalikeun. Memeh berangkat karena muludan karena pengajian perang heula ye jiwa di iman jeung nafsu reka mana jeung cinta ngajawab rek muludan nafsu kehalangan jalanan koek ngebibita kehalangan eta nafsu jalanan koek tapi eta cinta ngajawab sorry baterai geus dicas aya we jawaban itu karena cinta mah nafsu kehalangan deh sinetron rame sidoy cinta ngajawab TV mah isukan gaya deui tapi jeung muludan cantang tuh umur aing panggih jeung tahun hareup jeung muludan hareup mengpeung aya umur keneh mengpeung aya muludan keneh arek muludan kata cinta ya nafsu ngahalangan deui tunduk dari molor di imah jeung nafsu eta cinta ngajawab deun bae tunduk ge deuna naon bari muludan bari molor da kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang dan jalan mantap dalil yang tadi papa cek ku saya mah tiap ngaji mah molor wah aya nu kitu aya udah nanti sia teh kenapa ieu beundas da molor sebel jangan naon eta nafsu ngahalangan deui lapar mending di imah lapar tinggal ka dapur cinta ngajawab sorry ayeuna denge panitia ngejo atuh kira aku muludan gede kieu masak kaca oh ada aida di mana ini jadi nu ngaberangkatkeun urang teh iman jeung cinta iman ka Allah iman ka Nabi cinta ka Allah cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi makana jaminan surga ngariung di pengajian keluar di pengajian bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah makanya berat tantangan anak majelis tali pinggiran imah ke pura-pura budak kita jelma aya nu kitu di dieu aya kudu dijawab da katingali ticeuna beda ieu beda tuh keneangan CS na eta terpas itu kiai mah kiai gegerewe kan mangan diantos ada pawasan minggonan nu aya tiluan Kang Ahmad Kang Komar sareng Kang Ajung Kang Ohim makan diantos buat tadi denge suara ieu mah di Karawang di Lembur Kuring aya di dieu aya buat dieu mimitina pasokan berat tantangan anak sabab aya boga harga di hadapan Allah mudah-mudahan dibarengan bunian anu sae sejak ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga nu mimiti urang bakal menang syafaat na Kangjeng Nabi Muhammad harga utama dia bakal menang ridho na Allah subhanahu wa ta'ala syafaat menang ridho menang untung terus teh urang da yakin jeung anu hadir sadayana yakin karena syafaat Nabi yakin pada yang teu yakin teh maka Islam teu percaya kana syafaat jangan tahu syafaat disebutkan syafaat itu panambal urang geus kudu ditampal urang geus bersih Islam wih hebat sok ada jelema ya Allah urang butuh syafaat syafaati yaumal qiyamati haqqun saudara Nabi faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha syafaat kaula di kiamat eta teh hak yakin bener aya sisa jelema nu teu percaya kana syafaat kaula maka eta jelema moal menang syafaat naudzubillah min
lamun urang teu meunang syafaat Nabi atau repenta tulung ka saha ke akhirat. Umat Nabi nu sejen parenta tulung ka Nabi Adam nolak itu bukan pertolongan. Ka Nabi Nuh, ka Nabi Idris mentok, ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa ku aing teh keur nungguan hiji nabi pilihan Allah nu bakal mere syafaat ka umatna saha Muhammad bin Abdullah. Kalau umat itu saja kata aku, urang lu di aku, ummati, digerongku Nabi. Beda yang dicep menang panggerong sadaya tadi. Amin. Kecuali untuk mantau ke dia. Satu pantai katingan. Insya Allah dulu orang untuk kalian ke para menang panggerong bakal menang syafaat Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Mudah-mudahan segala rugi pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, urang ceekek, masjid, khususna nu hadir di dieu sing langkung dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah aya rasa ragu tina harta nu dikorbankeun ku urang di jalan Allah, tina harta nu sedekahkeun di amal ibadah, ningalikeun syiar agama Allah, ngagungkeun maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal mantak kurangan eta harta nu disedekahkeun, justru jeung Nabi bakal ditambah ku Allah. Mal bohong janji Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Rasul mengulang sampai 3 kali. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah ku Allah. Bahkan mudah-mudahan dia sedekah urang tina harta tenaga pikiran sing jadi eupan bisi urang dia nu hadir aya cita-cita ngacari ijabah sing geura diijabah. Sabab sedekah eupan jang diijabah doa cita-cita. Ceuk saha? Ceuk Nabi, man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing jelema nu hayang dihasilkeun hajatna, dihasilkeun cita-citana, dihasilkeun usahana, falyuqaddim hadiyataha, maka kudu diheula ngaluarkeun hadiahna. Kudu diheula ngaluarkeun sedekah. Eupan as-sadaqah tajlibur rizki. Ai sedekah eupan jangan datangkeun rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Ulah jadi jelema kor aya nu kitu. Geus aya deui. Wabil khusus para ahli ulama, para kiai, para kasepuhan, guru-guru simkuring. Apunten simkuring adi luhur, ya guru-guru simkuring adi handap, masya Allah. Apunten. Itu nurut ke panitia pan sudah diusir kecek panitia kudu naik kali hampura abah hampura buya hampura simkuring kaluhur anak hampura saya seulah dan nanti geus tugas di panitia itu diturunkeun sendiri bayar tapi diturunkeun we ya lalu turun ke orang Banten apa alhamdulillah ngan ieu teh ibaratna kewelah ieu mah doang gedang terang gedang pepaya biasa apa naik gedang ya tinggalikeun naik gedang buahna runtuyan ayahnya eta nu atah posisi gedang nu atah di luhur apa di hadap aya nu di hadap asak tanya teh kieu doang gedang kuring di luhur atah ye nu arasak teh di hadap hebat masya Allah. Tapi kan baik atah oge keset oge ubar nu nyiram can metis can rujak lumayan sok bisa nu nyiram deuleu we beungeut aing cocok gitu ya apa doang gedang gimana rasanya alhamdulillah. Doakeun ya para ulama, para kiai, para asatidz sigi paranjangkeun yuswana, sigi tapi sehat walafiat, tapi barokah ilmuna, tapi milik rizkina, tapi istrina. Kayak itu nih cara mengaprek amin terjadi guna kan? Ya laki setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti. Dan dua terakhir lawan.
daripada kuring turun ceramah dicekek ini penting para ulama, para kiai, para asatidz, para jangiswan sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, mudah-mudahan dipaparinan turunan-turunan saleh solehah anu mampu teruskan perjuangan anak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di tingkat Tripida desa, kelurahan, di tingkat Tripida kecamatan, anu sami musim kuring dihormat, mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah, dijadikan pemimpin anu saleh, bahkan notabene ngaku umat Rasulullah SAW dijadikan pemimpin anu jadi wakil rakyat, mudah-mudahan sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurang oge ku agung-agungna akhlak Kangjeng Nabi, ku mulia-muliana akhlak Kangjeng Nabi, can aya nu bisa nurutan tina kepemimpinanna. Mana itu akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW? Ya sebagian ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidan haya'i wa tawadu. Sallu alaihi. Ayo nuriwa, nggak jawab ayo. Coba bisa lu alih udah ya. Sallu alaihi. Tadi. Terus kali-kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan haya'i wat tawadu. يعصب نعله ويركم ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائجهم ولا يغفر فقيرا أبقاه الفقر وأشواه. اللهم صل صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mana akhlak kepemimpinan Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Hiji Nabi malapun jadi pemimpin teh, akhlak jadi pemimpin teh syadidal haya, loba ka isin, seueur ka isin. Isin ku Allah lamun ngahianat rakyat. Isin ku Allah lamun beuteung seueuh rakyat lapar. Coba panitia budak kora itu penjuh di luhur alung-alungkeun agak naik aja. Masa kan jadi pakun aja gitu. Lain seuri bener ya panitia mah kamu dah amankan di luhur daripada ngaganggu. Ada yang balik wae ya. Terus kayak kudu ka luhur ngageureun. Kumaha gitu. Udah itu pengalaman di luhur wae mah kamu dah tugaskeun. Ceng turun aja, tanginya ceng. Oke, kasih turun dulu lah. Dia nu hari diangkat di Indonesia kalau dari kan ini ceramah di dia kan. Hei, cek. Itu persis bakalnya saya kemarin. Sopan nih kalau diangkat bisa dibutut ini dari kakak molototan. Tidak lalak budak-budak tinggal gitu dia. Yang jadi pokok untuk kamu tadi Nabi jadi pemimpin banyak rasa malu sama Allah kalau hianat sama rakyat, malu sama Allah kalau ingkar janji sama rakyat, malu sama Allah kalau memakan hak rakyat, malu sama Allah kalau korupsi, malu sama Allah kalau perutnya kenyang sementara perut rakyat kelaparan. Ayo gitu begitu. Ayo nama lo mana pemimpin ka isin. Benar? Tidak boleh kekenyos.
lebih unggul hayang naik ngadeukeutan rakyat nu dihandap nu dipakena politik nempok kanu laleutik geus berhasil cicing luhur nu dipakena politik nipu kanu laleutik nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seueuh-seueuh itu banyak naik gerak itu gitu kan ini cicing lah Jawa Barat, Jawa Timur, malarat tetap malarat, di luhur mungkin makmur, benar? Listrik neon, kayak kuda di kadutan, ngerti nih dulu? Arwah listrik neon kayak kuda di kadutan, rakyat nanti kelaparan tenaon, penting bapak, penting ibu di luhur ngageran gak masalah kalau kritik membangun boleh, ngeritik membangun boleh. Yang dilarang kritik kau belum kan ngeritik tapi nggak rusak. Betul. Ya tugasnya kurik para asatidz, para ulama dengan lisan. Sampaikan boleh fakwalukan nomor sampaikan yang hak meskipun baik. Ya, sabab Indonesia itu benar. Dulu harta Indonesia jangan sejahterakan rakyatnya. Beda mensejahterakan tuh sampai soal luar negeri. Ya utang harta Indonesia ke luar negeri nginjobel dari duit ke bank dunia nu mayarana saha diaca mengkodir nu mayarana Saju, Cipepen, Malayaran aing ge lumayan anu ngerauh ke riunan miliaran eta cucung di lalu duit KTP 2 triliun can leuleuh acan duit coba bikin ke orang cekek bener ke berikan kena cincau 2 triliun atau ini kakeum loh ngemar isu pernah ini renang dina cincau kaget kami kacau 10-an tahun merdeka bikin merdeka bikin bebas lagi selama ada negara itu rampok teriak rampok, begal teriak begal enak lu lewat begal jadi tewak lu berantas ganja nggak ganja gak lucu Indonesia harare pak oh negara mereka awas ulah ngerampok sana rumah priok di luhur jangan palingan tapi lagi di Indonesia begitu dan Spanyol karena itu di Indonesia mah tuh ayahnya punya tuh ada yang ngarang aku kritik membangun boleh bisa nyimpang dengan aturan Allah kurang doakan baik si guru-guru marenang hidayah taufik ya Allah SWT karunya kadirina bapak buka jabatan dan memang disahkan dan pakai sumpah di Al-Quran segala rupa gini yang aku yang menang syafaat Quran di akhirat ini temenang dan Quran ada jen pajangan kulina hulu ketika sumpah jabatan terisi data Quran insyaallah silakan tahu lobatana dosa gede sebab bertanggung jawabannya margin ratusan ribu jutaan rakyat di Indonesia di sidang hukum bisa dikendalikan duit antur jadi duit wama duit sakit antur jadi duit besi antur jadi fulus wama bil fulus mampus antur jadi fulus lulus so kayaknya wah pengacara model bunga asal boga duit miliaran triliunan kabaya wah bisa 10 tahun 2 tahun bisa keluar bisa ulin keluar negeri tapi lamun kabur tawa ya Allah kabur mentar hidup ke rakyat ke masyarakat ente mualem pasti mahkamah Allah yaumil mahsyar rakyat bakal naik banding di hadapan Allah silakan ya bulan dan Umar bin Abdul Aziz nangis ketika diangkat dari khalifah siapa silakan aing
ulang malah ulang kaliur ini ya kok ngeliat potong hari kali musuh nakal kali kalau leuweung nakal tangkaran ya potong sampai minggu di leuweung juga kayak hiji foto ieu mah calon marabuat masjid eueuh calon imam eueuh ya Allah sing saroleh bae amin doakeun dawuh pemimpin Republik Indonesia bener kan yang ngaduakeun bae da teh kitu kabeh atuh asep nu saroleh gae nu jujur aya nu amanah aya heueuh ngan lamun geus nepi ka gorengan oknum di luhur nepi ka anak ku rakyat awam sok dicap goreng kabeh ulah kitu karunya kanu bener karunya kanu amanah karunya kanu sok ngabangun karunya kanu sok ngabelaan rakyat. Jadilah rakyat yang soleh. Mana rakyat yang soleh? Ketika menemukan oknum-oknum pejabat pemimpin wakil rakyat yang belok dari aturan Allah, doakan kurang baik tiap ba'da salat. Mudah-mudahan si guru marenang hidayah taufik ke Allah Subhanahu wa taala. Sing saleh, sing amanah. Amin. Jangan di Indonesia ulah acak-acakan di NKRI harga mati. Sabab merdeka Indonesia lain gratis pamer Belanda, pamer Jepang, Inggris, Portugis lain. Tapi Indonesia merdeka menang nebus nyawa getih para ulama, para kiai, para santri banyak. Tahu kalimat Allahu Akbar nu bijil tina kaluar tina lisan ulama kiai santri modal bambu runcing bisa ngacurkeun pesawat Belanda, bisa ngacurkeun pesawat Belanda, ketepel, bandring, golok, pedang, bisa ngusir granat-granat Belanda. Ya Allahu Akbar. Kenapa diamali kena pembukaan undang-undang dasar 45 dengan berkat rahmat Allah. Jika syukuran anak yang Agustus santai ingat kena kemerdekaan teh ngirim Fatihah ke para ulama anu geus neteskeun darah. Ieu mangirimin bangdut bae dikirim-kirim ka ulama. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Mari kita sambut merdeka, merdeka, merdeka. Bapak para pejuang kita diterima di sisi Allah. Amin. Sambut lagu pertama. Goblok kali dia. Coba buat pahlawan halarudang sekarang. So siap tiap 17 Agustus dikirim joget we hayo. Jeung pejuang Agustus teu beuki joget dikirim anu kieu bahaya. Mun Allah teu karunya dihudangkeun kabeh pahlawan teu kuburan pahlawan kuda budak-budak gede ka CE anu ngirim joget tuh kasihan cekek panitia nanti lah ya Allah batur butuh doa butuh zikir Fatihah dan dikirim anu barat itu tiap Agustus kateureun Indonesia diteguar bencana deui man geus loba nu ngalawan ka Allah teh terus mudah-mudahan dimulutkan sing jadi benteng Merdeka, Banten khususnya umumnya ke Indonesia jadi angka kita balahi dijauhkan diselamatkan ku Allah amin mudah-mudahan sing berkah deui amin ya Allah ya Rabbal sekali didoakan ya para pemimpin sing amanah jadi kepemimpinan Rasulullah sifat pertama adalah punya rasa malu sadidul haya wa tawalu rendah diri dari pemimpin handap asor tawadu itu abong-abong orang dia naik jabatan seetik istuwa untuk rakyat di hadap pagi di jalan dia mereka nanya ulah gitu sakedeung di luhur kada bakal turun di hadap mal sarilahna bener bakal ada cicing di luhur teh sini kan kanu di hadap sabab nu di hadap mah naon momen naon bener atuh ulah di hadap wae si momon nggak jawab bunga dapat kula teh salah namun ke di luhur si ingat kanu dihan sabab dihan apa tidak kadinya deui maksudna naon asep nya geus barang beli urang mah di luhur teu ngapeun kana mah ngadenge BBM naik ekonomi acak-acakan harga nararek da gaji negara lede nu enggak ka rakyat tu dihanap kadinya maksudna harus pikiran anak wewe ya terus ekonomi acak-acakan harga nararek udah rakyat tuh dihanapkeun kadinya
ngaduakeun teh sing sarone ulah sararombong di luhurna kudu tawat turun diri sementara di luhur bakal turun dari kahan apal salila terus maka kercicing di luhur sing ingat kanu sabab dihanap terus dia perlu bahasa kayak giliran yang anak-anak itu saya tahu lah asal sepakat ya sarana ayo masuk musyawarah keluar ya masih berkata huwa ya kau sama huwa ya lu tahu Rasulullah itu hidupnya sederhana baju gamisnya bolong masih tetap dipakai ditambal dijahit dikaputri dipakai tali sendal kata Syekh Ja'far Al-Barjanji make nukil akhlak mulia Rasul timbang tali sendal pegang disambung deui dianggo deui make diasupkeun kana akhlak mulia eta teh tandana naon Rasul lain jelema pemboros jelema sederhana beda jeung urang mah bor nu kamari can lunas geus ngiridit seragam bulu dan lu tahun kamar ge can kabaya can lunas titir menir pada aya robiah dengkeun aya biaya aya masih aya di mana-mana baju seragam bulu kamar ge can lunas geus nganyuk deui ya Allah urang mabor atau baju busana muslimah beli banyak sabaraha kupet dan dipakai kabeh sabaraha moal ngahisab teureunna di akhirat tuh tetangga urang diburian imah urang digereun imah urang aya nu tebogeun busana muslimah cik atuh daripada burukna lelai bagikeun dipakai ibadah daripada ngahisab di akhirat udah jadi pemboros yuk sendal ditarak sendal dari lumpur kirinitan kabeh lunas kan lain dengir lunasan geus lunas bagi ulah oper kredit sendal astagfirullah sama kual ngahisab awas tak bisa ngahisab di akhirat awas mudah-mudahan disukan loba nu dermawan dia ngabagikan baju busana muslimah amin tiung-tiung anu geus layak pake kene daripada numpuk sok bulan mulut berbagi bahagia niatna ngagungkeun maulid Nabi sabab kulahiran Nabi awewe nu diangkat derajat Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat maaf awewe eueuh hargaan Umar bin Khattab nangis mengingat masa lalu tukang nguburan orang awewe sabab awewe itu hargaan zaman bahila jahiliyah tapi Rasul lahir diangkat awewe 3 derajat subhanallah karena gunakan buludan dan awewe eta bagikeun baju siapa pakai ya Allah sedekahkeun amin ya Allah ya Rabbal wa yajlisu ma'hum wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum di alat Rasulullah kudu diturunkan kepada pemimpin dunia Islam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam resep rerejengan jeung rakyat anu mara miskin bari diuk babarengan jeung rakyat anu mara miskin itu Rasulullah mau mal poe belusukan jeung rakyat miskin teh sehari-harina jeung mara miskin calina Rasulullah urang lain teu aya kahan geus hasil mah aya aya anu ka dieu sibuk wasbudon ka batu usbudon terus sibuk loba kegiatan itu bisa diwakilkeun naon molor teh diwakilkeun ka saan molor mana molor itu bisa subhanallah wa ya'udzu maradahu may yusayyi'u jana'ijahum di mana aya rakyatna tatanggana gering Rasulullah pangheulana ngalongok sok sanajan eta tatangga anu musuhan tetap Rasul mendahulukannya nengok di mana aya maut Rasul mengurus jenazah bagi hade itu presiden mengurus jenazah rakyat awak bagi hade mah tingahueun presiden dulu si Udin Malawat ya tinggal dokter di Australia itu tenang
Inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau aja kan diagungkan ke orang. Dan Rasulullah adalah pemilik akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW dijaga, diraksa ku Allah di kawin Nabi Adam terus runtuyan sampai umina, abina Abdullah mereka Rasulullah kemuliaan, keagungan dijaga ku Allah. Makanya Syekh Ja'far ini diabadikan ditukil ke Syekh Ja'far Al-Bardaji hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunari ismi tarakus palam yusibhum min adamin wa ila abihi wa ummihi saralun nubuwati bi asadiri qurarihul bahiyya sallu alaihi dawi ini ada sebenarnya mengenai ini sarua dalam mana ya benar sekali tidak laku bu sallu alaihi abi saralun nubuwati bi asadiri qurarihul bahiyya wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadid min salatin wa taslim Allahumma salli sallu ala Nabi Muhammad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin orang NU mah Arab ada begitu dan NU suka di dia Ahlus Sunnah wal Jamaah mati baheula ini perkara itu asyraqo tileuti kula diajar baheula bari masalah reon oge doang bale rompeng baheula mah perkara ieu dicangan kula tera listrik diharap teh kula panggung da musolana dinding nabilik bari darah klok pakai paseret-seret ke sholat pernah aki-aki yang kejebur paseret ke nabilik teu katahan kejebur ka kula jamaah kabeh tarurun ka kula mulungan aki-aki teu leuleup wae paseret ka baheula ada lain musola reon baheula bari spekerna ge leutik torak digantungkeun dina tangkal jamu geus kepeng make satrum aki da eueuh listrik mikna lain nu kieu speker salon kulit dibungkus ku lawon dibeukeun ku karet mun baseuh lawonna da menampung berbagai macam dejigong di dieu baheula ayo malam Jumat rame di maghrib mereka isya karudak laki di bapak-bapak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghadi anta misbahus suduri Allah ya Nabi sallu ala Nabi Muhammad
alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim sallu ala Nabi Muhammad. Nah ageng ibaratnya ruh Nabi hadir insyaallah sing sadaya anu maca shalawat ka Nabi di hiji masjid di majlis maka para malaikat rahmat ribuan malaikat rahmat ku Allah dihadirkan gitu sambil mana anti shalawat belum gitu goblok oh nah orang marah di masjid ruang gereja nyanyi itu mungkin nanti dosa benar kan? Benar orang kayak orang ngaledek kemana-mana ada orang diledek baik mal cicing gitu benar? benar cacing baik ya Allah ya Rabbana nikmat bahulah rame salah ayo nama masjid pagi gede mewah malam Jumat ayah doang gitu marhaban bingung dia bingung benar saya benar alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampurakan yang ngabarohomna masjid gede paling hati-hati lihat di luar pada rokok daripada sepi ya nabi jalan ya rasul jalan mereka etawe trio kue-kue kami bari ngadu jeung tatangga masjid boga imah teu mikir eta aki-aki keur asrokol keur marah abah yo jeung elkas ya lagu-lagu Sunda kadenge ku aki-aki ka masjid saha di dieu atuh aki-aki aleureun marhaban jadi sangka kita heureun geus nepi ka dieu atuh aki-aki nutupkeun berjanji carita cinta nu urang aki-aki carerik di masjid di luar pengen ke pamajikan geus pararaeh kabeh jika kidul berapa kali panah kidul atuh masjid jadi kosong para ingatkeun jika galer kulon wetan moal nyaram sing hareung aki-aki di jalan jeung bener ka mana jeung umpan Estaya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain kang urang geus lain-laina lain urang jeung aing bisa segala karena selalu aleh teu beuki saya karena jawab lagu bisa tong di boleh saha ibu-ibu mending kompak kayak lagu bisa ngajawab kayak marhaban jadi jawab seru aleh cara cacing baik coba ayat Quran pangeruskeun aja kayak lagu bisa teraku Quran teu bisa Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil terus coba lagi yang serikeun lu panjang sarua malbulhu nggak lagi Bismillahirrahmanirrahim Yasin langsung tengah ulang orang Yasin yang panjang ada Yasin ini ngorejak langganan aing kan astagfirullah bagaimana tuh musola ream dari nama mewah jangan peserta marhaba ge susah balas kan sehingga hikmah balik muludan tinggalikeun ka cinta urang ka Nabi urang syiarkeun deui maulid Nabi tiap malam Jumat amin ya Allah ya Rabbana ulah ditinggalkeun eta teh tinggalan ulama-ulama baheula sok sengaja loba nu alalanya lulusan kuliah di mana-mana datang ke Indonesia ngacak-ngacak akidah dan naon aya ulama baheula geus kuno ajaranna ulama baheula sok aya ngomong jeung kitu dah
saya nyawali palipan bisa menurut perjuangan ulama baheula atau Islam nyampe kamu pan pewaris Nabi dah Rasulullah wafat ketika wariskan jabatan, ketika wariskan harta, ketika wariskan dinar dirham. Rasulullah wafat ngawariskan ulama. Namun daya jasa para ulama, orang maunya wudu aja. Mundaya jasa pengorbanan ulama, perjuangan ulama baheula, urang maunya ka Allah, maunya ka Rasulullah, syariat terus. Kuno alalanya dilenge. Nah, ajaran ulama baheula geus kuno. Ya Allah, kapan terus Allah menurunkan siksa we? Musibah jeung musibah, geus loba jalan menghina ulama. Kalau jalan geus ngahina ulama, sarwajib ngahina ka pewaris, sama Rasulullah. Atau Allah dibenci karo kita. Lamun Habib nangis dihina, pewaris nangis dihina. Turun teguran ya Allah. Kan tinggal akuran bae. Yang dimana nangis datang teguran, kabeh kabeh. Satu makan naga semua kena getah. Kami sendiri benteng yang dulunya Banten sing selamat sing aman sing amin, Indonesia sing berkah amin ya Allah ya Rabbah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak mulia kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak dengan hadirat rahimakumullah, ada di Allah wa iyyakum ajmain. Langgeng bo ya bulan langgeng sing sehat, banyak umur, ya tinggal setengah bulan ukuran Banten. Jadi setiap mulut, setiap tahun pula pasti kontrak di Banten sebulan mulut. Sebab sebulan mulut pula pihak di Banten kabeh. Geus 3 tahun berturut-turut ya. Tahun pertama di Baros di Kalapa 5 kontrak. Tahun kedua mudah kamari di Kalapa 5, ayeuna di Villa Panjelakan masih ada Baros. Jadi mulai tanggal 27 Safar, 28 Safar pulang ke Banten 10 poin tina awal mulut dan tanggal 11 tanggal 10 mulut ada wilayah Bayak Malimping Bayak Malimping itu jaya aku main gitu kita kayak sokas kalau kamu mengharapkan muludan soal amat beres 10 poin di Bayak karena pindah jalur Serang Pandeglang Serang Pandeglang Panas nyampe ke tanggal 3 Silimulut wilayah Banten Unggul, obat Silimulut Karak mulai wilayah Tangerang, Bogor, Sukabumi. Alhamdulillah akhir Silimulut ke tanggal 28 Silimulut Brunei Darussalam. Namun aya nu ngondang. Berarti kenal percaya ya. Itu saja bubar kok, bohong yang istri percaya. Kok mau benar? Cái này nó quan trọng, ủa mà chỉ bài, làm nó này cả bữa nay của wow, làm cả lớn này thì dan cinta barokah bulan bulan dan bulan sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Jadi benar kalau memperingati itu ayat ini kok jadi ayat paling boleh ya. Benar ya. Kurang baca bulan tema itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah wa Jami al-Hidayah. Dengan melalui peringatan Maulid Nabi, dengan pakai melalui itu double tinggal kalimat menurut bahasa itu double. Dengan dimakna melalui, dengan melalui. Abu Suhaiji dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jalin silaturahmi dalam bingkai ukhuwah Islamiyah sebagai motivasi perjuangan menjadi pribadi yang menjalankan akhlakul karimah dan sunnah Rasul. DKM cekek masjid wah apalagi Cimopan mun 11 Cibawan nggak ada kumpulan dibaca nah masalahnya bener nu ngajeblak di masjid iya pantan dia ayat yang lain kosong dari dia bener pas muludan dipasang berarti bukan hanya hiasan dinding panggung tapi hiji peringatan di panitia yang mubalik mubalik toh tema na iya gitu pesan tertulis jamu nangtung di dia mulai gegerekan tenule tengah-tengah acan paling nuki kayak kan itu kan itu cepat dia kita aing menang nyon sakawun balik gua terima baca yuk kurang belajar menghargai jasa orang lain betul nggak? Jasa panitia dari 10 nanti diturunkan dari
benar? Nah, jadi pasang jam dulu dan kebejaan pesan tertulis kamu balik berarti jasa dari panitia jam takbir dari ini bisa berapa kalau menghargai meskipun kita bahas atau pemacakan atau belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Orang baik adalah orang yang pintar berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pandai memakan jasa orang lain. Si pisahnya jasa karatur ulah pintar ada harap jasa karatur lain cicing saya dia belajar dia jasa sebab mula jasa panitia bukan jasa kerja bulan jadi nama dulu nama guru itu jasa panitia maka bulan dibayar jasa panitia dibaca dihargai di dia ada kalimat peringatan di mana ayat ini kalimat peringatan ini dengan peringatan Maulid Nabi ayo santri sok di mungkin ayo santri dengan ini buat dengan apa itu dengan bang ini mencicilan ayo makna dengan luas ini ayo makna dengan huruf kata komentar syartiyah wajib mimawin al-sabi contoh kalimat ja'a asefun wa supiruhu terus modonghol si asef dengan supirnya kita dengan huruf kata ayo bisa modonghol ini medengher aja modonghol kan gede mendengher biasa asep modonghol apa mendengher bagaimana letik mendengher ayat ini makna dengan isti'anah namun isti'anah memperalat mana yang dijadikan alat adalah kalimat peringatan kunaon kalimat peringatan dijadikan alat sabab kalimat peringatan ngandung arti tilu diantara hiji peringatan kabogan arti aya nu diinget-inget dua peringatan kabogan arti aya nu diingetan tilu peringatan kabogan arti aya nu boga ingetan kurang bahasa ya untuk kan diingat jadi peringatan maknanya tilu aya nu diinget-inget aya nu diingetan aya nu boga ingetan ini kalimat peringatan beda hiji makna peringatan aya nu diinget-inget maksudnya orang asep selalu diingat-ingat Kanjeng Nabi Muhammad nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman orang ke Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dan Nabi terakhir Rasul terakhir daya dari Nabi sahabat Nabi Muhammad harga mati tidak ada tawar menawar sahabat kabeh risalah para Nabi para Rasul Allah ditutup terakhir disempurnakan ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabe syariat para nabi para rasul Allah disempurnakan terakhir ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad isi kajaba kudu ngaranna ismuhu Ahmad dengan surat As-Saff loba digunakan disalahgunakan diartikan ku otakna lain ku tafsir ulama soleh bahwa Nabi Isa menyebutkan bahwa si Nabi Isa kepada Israel bakal menyempurnakan syariat kenabian kaulah risalah kaulah terakhir ku Nabi sabana kaulah ismuhu Ahmad Ahmad dirinya dimaksud afdalu min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ahmad adalah nama utama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain Ahmad Musadik lain Mirja Gulam Ahmad Parmehan ada yang menggunakan dalil eta surat As-Saff Nabi terakhir paling Muhammad dan Ahmad Ahmad saha Nabi Muhammad Rasulullah SAW ngadawu innali asma'an saudari kaulah boga ngaran loba ana Muhammadun kaulah Muhammad wa ana Ahmadu kaulah Ahmad wa ana al-Mahi saudari kaulah al-Mahi sahabat harus mal-mahi ya Rasulullah apa yang dimaksud mahi Rasul ngajawab alladhi yabhullahu ta'ala bial kufra bikin jalan nyebut-nyebut ngaran kaulah dibarengan kurasa iman dan cinta ke kaulah maka eta jalan dihapus kakufuran wa agung ngaran wa al-hasyir kaulah hasyir saudari sahabat harus berhasyir ya Rasulullah alladhi yahsyurun nas ala qadamayya jalan iman kakaulah cinta kakaulah ngagungkan kakaulah
maka bakal kumpul di mahsyar aya di hari kaulah pengumpul al-hasyr wa al-aqib mal-aqib ya Rasulullah wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi aqib penyempurna penutup bisa sabada kaulah teh aya di nabi sabab kaulah adalah penyempurna nabi subhanallah maka dari aku itu Rasulullah Ahmad itu adalah namaku Muhammad namaku Ahmad ayo di aku otak nomor resep bisa ngaku nak wahyu itu malaikat Jibril Bogor Jibril nyasar ke Bogor kata baca ekek sakit kacau itu mah maka yang minum iman karena kala itu berarti tanda imannya ajur na'udzubillah ya meskipun masih bertahan ayah ini Ahmad Esa yang bisa bilang Ahmad masih bertahan loka di mana di Kuningan ayah di Cirebon ayah di Rongcok tetap keyakinan Mirjati Nabi terakhir Ahmad ya Allah awas ulah kalau kudunya iman diajur na'udzubillah min dzalik pertahankan Nabi Muhammad Nabi terakhir Rasul terakhir dari Nabi dari Rasul sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah Nabi kudu diingat-ingat asal tidak mana peringatan luka hiji ayo diingat-ingat supaya tambah cinta orang kakang ke Nabi Muhammad jawab atuh Bu nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tiap tambah cinta orang kakang ke Nabi Muhammad nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena ibadah sunnah kanjeng Nabi Muhammad nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena akhlak mulia kanjeng Nabi Muhammad nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi ke yaumil mahsyar amin hayang diingat-ingat ku Nabi hayang diduruk ku Nabi hayang dipanggil ku Nabi hayang menang syafaatul uzma Nabi di ayeuna sing rajin ingat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji artina peringatan aya nu diingat-ingat nyaeta Nabi nu kadua arti peringatan aya nu diingatan saha urang nu hadir nah urang make kudu diingatan sabab urang rumasa sok jadi jalma pohon rumasa tahun kamari aya buludan di aya kiai kabahasna pohon kamila teuing ahureuna can bisa tahun dari napo makana tahun ayeuna buludan deui sabab tahun kamari kitu geuning pinter eta bisa anu nanya di jalan aya jelema anti buludan nanya di jalan cek kamarana buludan beuki kena cek buludan beuki naon dalilna pohon eta jawaban singkat padat nyeletukna ya iyalah kalau gitu mah kalau banget dalil ke bobosu benar silakan anda senang syukur gak senang diam tolong mampu menghargai perbedaan supaya kita tetap kuat dalam silaturahmi betul kalau gak senang diam aja jangan macam-macam mengharamkan dolalah sesat diam tetap atur baik dalam perbedaan saling menghormati kemana kak meludan aceh mual kak pulang ke kuliah dan diajarkan meludan jatuh naon aceh mereka mana tuh pulang baik di 5 WK tadarus maca Quran bagus cek aceh tadarus maca Quran berkah di kampung gara-gara ayo maca Quran aduh kakak muhun pulang didoakeun atuh kakak rek meludan didoakeun kak mudah-mudahan si meunang ilmu bermanfaat amin cek doa assalamualaikum waalaikumsalam indah Islam lamun itu saling menghargai perbedaan ieu mah resep ngedek nah ieu mah ngaharamkeun daging sapi nu dipencit diolah gede pakai meludan make eta daging sapi sarua jeung najis bagi kok eta geus leuwihkeun ngaledek daging kotor nu diolah gede pakai meludan sarua najis anjing astagfirullah aya ustad begitu tuh bagi meludan tapi kabeh akan gimana ulah kitu euy keur tenang Islam ulah berang dia domba ku hilafiah kita terus itu Yahudi dunia mengincar Islam Indonesia dulu hancur mau ada yang ngebom nembak kos secara fisik dan moral nah jadi Yahudi dunia adalah tanggal bawa virus dan virusnya tafarruq bainal ummah memecah belahkan umat Islam terus itu perbedaan pendapat yang ribut Islam dan Islam
lu bagi muda dulu tebeki bagi tawah tahlil dulu tebeki geus puguh gara-gara beda kaos beda bendera beda partai itu kan bahasa Yunani partai faf artinya bagian tai artinya ubah jadi bagian terus di luhur mah ngabelaan ti waduk saware itu juga ya Allah ya Rabbana gara-gara pilpres ribut minta Ustaz tenang kami di jalan balios dulu menghijikkan ya betul itu kan di dulu nyungsep di sawah ulah gitu akur dia umpan Yahudi geus nyamut itu virusna disebarkan tafar kepada umat memecah belah umat Islam sebab mereka Yahudi dunia khawatir kalau Islam Indonesia yang jumlah terbesar di dunia ada di Indonesia sudah mulai bersatu menyusun kekuatan Islam seluruhnya di Indonesia. Saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di dunia. Yakin miris yang di dunia Indonesia bakal jadi negara adu kekuatan, adu kuasa. Lalu Islam kuatnya bisa makanya dibuatkan dibelahan Islam. Jadi apa Islam dari Islam sedih babet main nama tepuk tangan tolong aja babet ulah aja lah kurang pandai kan amin tetap menjaga silaturahmi insya jaga ukhuwah Islamnya insya Anda sedang syukur nggak senang nggak apa-apa jangan tolonglah anulah jangan dibandingkan di Karawang ini lah begitu aja pulang meludah di luar ke masjid nanya di jalan ke kopi harus beli mana kaji ke mana meludah waktu itu Kang Haji kamu guys ngomong gitu kelas suka penasaran sabar ke dia ngomong apa tadi ya meludah waktu itu Kang Haji bener ngomong gitu ya bener kan begitu pulang ngomong bahwa meludah waktu itu nah lalu ngomong gitu pulang nanya ya udah gini itu lamun jeung sia meludah waktu itu nah anak pulang nanya sia iratin itu maksudnya naon Kang Haji maksudnya naon tadi yang meludah waktu itu nah Kang Haji anak pulang nanya sia iratin itu pagi ke sasa di itu mau naon sia di itu irahas mereka di itu deui mungkin liur kita jual pada gitu kok Kang Haji jadi gitu kok mana sih gitu aku lalu ngomong di gitu-gitu ya udah gitu itu teresep kan itu makanya orang dia mah ulah mending gitu nah kalau itu aku sih tadi itu ya Kang Haji kan bina maksudnya kan bina perkara na uwat na bina maksudnya naon nyo pakai panggung sound system segala rupa uwat na bina baju ada bina hukum naon dolar Kang Haji maksudnya dolar sesat Haji sesat cara mana aja jalan bayar di jalan deh sesat pokoknya lo tidak minat KB sesat bisa dibagi-bagi merenang air lain pokoknya KB itu bisa dibagi-bagi yakin ayah kulananya siap ayah zaman Nabi ya sesat lalang cekek lagi pusing dari nenek kalau HP Android ayah HP zaman Nabi lalang oh ya coba lain deh kan jadi bisa dibagi-bagi dengan siap bisa nabagi iya malahin deh berarti waktu itu nah bisa dibagi-bagi ngaji siapa benar ya Allah dina mulu dan dua kalimat perkara nama ayat peringatan ayat perayaan dua kalimat berbeda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan perayaan
disebut perayaan, dirayakan, disyiarkan, dibesarkan. Perayaan nu teu aya diayakeun. Tanda oh panggung di dieu teh aya aya teh pantok. Diayakeun. Ieu pot kembang sana dibawakan ieu. Berarti masjid pakai pot kembang. Diayakeun, kameramen diayakeun, salon diayakeun. Perayaan nu teu aya diayakeun. Ngan jerona ieu perayaan aya peringatan dibungkus ku perayaan. Aya diinget-inget saha Kanjeng Nabi. Kalau hanya sekedar peringatan saja, nggak pakai perayaan, contoh, kiai beres ngimam sholat isya ngajak ka makmum, hei jamaah, ulah kamar ali, di mana kula geus beres wirid doa tutup, ulah kamar ali, baturan kula 10 menit di masjid. Ayeuna kiai kula rek macakeun tarikh Maulid Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Kudu riweuh bawa tenda ka jero masjid ka heureun. Itu peringatan. Kalau sekedar peringatan membacakan kelahiran, menceritakan kehidupan Nabi, maaf, itu tidak bid'ah. Bahkan hebatnya Maulid Nabi, Nabi belum lahir sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Ya, kata Rasulullah, can lahir tapi geus aya nu ngundang. Can di shooting film geus aya diheula. Gitu lah namanya. Kan biasanya yang film lah shooting, beres edit kayak film. Iya mah, can di shooting film di saya. Hebat. Nabi can lahir, tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu peringatan. Aya nu diinget-inget peringatannya. Mungkin perayaan seperti ini yang dimasalahkan sebab di zaman Nabi belum ada perayaan maulidnya secara besar-besaran pakai tenda, panggung, sound system. Atunya logika sejarah baik, jangan pernah macak. Nabi pakai tenda, panggung atau nyewa ke mana Nabi? Kan ayah sewa. Coba sejarah. Selama hidup Rasulullah sampai wafat Rasul tahun sabaraha? Genep 133 masih Rasulullah wafat sampai perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Rasul wafat naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah seberapa tahun? 2 tahun 3 bulan 10 poe. Nah berapa kali ternyata gitu. Wafat di tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti kieu. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah. Geus mulai aya perpecahan antara umat. Umar bin Khattab sempat memikirkan umat cara ngahijikeun jeung umat Islam nu geus mulai pecah, geus mulai aya perbedaan pendapat. Umar bin Khattab sempat mikirkeun hayang macakeun risalah perjuangan kehidupan Nabi, hayang muludan ngan teu kaburu. Dina tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat ke sholat Imam Nawawi di masjid. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke Palestina, masuk ke Masjid Nabawi, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang. Wafat Umar bin Khattab, ditusuk penyelundup kafir Palestina. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah, 12 tahun jadi khalifah, wafat di tahun 35 Hijriah. Perpecahan, perbedaan pendapat mulai berkecamuk di mana-mana. Utsman bin Affan masih bertahan sampai 12 tahun. Justru puncaknya sampai ke 35 tahun ke 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Menurut satu riwayat Abdullah bin Sabah adalah cikal bakal lahirnya Syiah. Abdullah bin Sabah memberontak Utsman, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Perpecahan merajalela di mana-mana, perbedaan semakin banyak di mana-mana. Wafat Sayyidina Ali, can aya perayaan muludan selama hidupnya, kabur dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana, ngan ukur 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan. Sayyidina Hasan kabur wafat sabab diracun ku lawan-lawan politiknya. Jadi kekejaman politik, perbedaan politik terjadi di Baghdad. Sayyidina Hasan jadi korban.
Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Ira mulai perayaan doang kieu dirayakeun muludan. Sabada perang salib kahiji. Datangna perang salib teh gara-gara petinggi Katolik nu ngaranna Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris make jubah make kongkorong salib datang ke Palestina nepung umat Islam ngarebut Baitul Muqaddas. Tercatat dalam sejarah 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas pada perang salib pertama Islam elit. Nu hariun nyalametkeun diri ka labur, nu kayaman anu ka Damsyik ayeuna Suriah, anu ka Persia Iran, anu ka Baghdad ka Basrah ka Irbil ka Irak ka Mesir nyalametkeun diri. Setahun 2 tahun 3 tahun dikuasai Baitul Muqaddas ku Inggris. Naik ke 4 tahun mulailah pemikiran hebat yang keluar dari pikiran salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah anu lahir di Kupah. Kupah teh kota leutik di Irak Utara, tatangga Irbil. Saha eta ulama pinter teh? Namina Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Sirri boga murid jadi ulama gede deui terkenal. Saha muridna Imam Sirri? Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Imam Sirri pikiranna cerdas. Cik Imam Sirri bari naliti kaya umat Islam lemah. Kumaha cara ngarebut Baitul Muqaddas jeung ngabangkitkeun Islam supaya bangkitin kumaha carana? Cik Imam Sirri bicara aya umat Islam kudu dikumpulkeun di hiji ruangan, di hiji lapangan terbuka, ribuan Islam kudu diundang, laju dibacakeun maulid Nabi, dibacakeun tarikh Nabi, ikeun ngabakar semangat umat Islam. Kudu muludan di Cik Imam Sirri. Dan Imam Sirri bingung, lamun ribuan umat Islam datang di mana kejona? Mulai Imam Sirri mikirkeun doa, duit, mikirkeun duit, pan bunga terus tapi buana lagi bisa. Imam Sirri mikirkeun bingung Imam Sirri dengan biaya harita sabab biaya can kawin jeung manggana. Kepada dibawa serius teuing sejarah karena mata lupa teh karanieu kitu ayeuna mah jamaah teh mata kudu nyengir teuing pada ingin ngilu bae pada ingin si Jon